Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Dedi Mulyadi ti kelas 11 IPS 1. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang, daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu kurang leuwih 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai Wahangan Citarum. Panyebabna mudalna cai Wahangan teh sebab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeung. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga, masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngaayakeun tareka ngumpulkeun warga keur sumbangkeunneun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.